warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mas Tabi Meidila Devina Putri di kelas 11 IPA 2. Abdi sebagai penulis. Perkenalkan Was Tabi Pami, jadi Abdi sebagai pembaca. Abi duaan bade maca biantara anu juluna ngaruhna lingkungan sareng ajaran kolot kanu budak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun girang pangajian anu kusim kuring di Piajeri, hadirin anu sami rawuh, rencangan para petandang pasanggiri anu sami hadir. Langkung ti payun mangga urang sami-sami mujas medi nyanggakeun puji ka Gusti Anu Maha Suci. Urang menekung nedap palayang ka Gusti Anu Maha Agung. Shalawat miwassalam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajaranna sing netrat janten syafaat ke umatna sampar jagat. Girang pangajian anu kusim kuring di Piajeri, ibu atau bapak hadirin anu sami rawuh, luyu sareng unggeran ti Panata Calagara wireh pasanggiri biantara ayeuna teh jejerna perkara sosial. Mung jalaran perkara rumaja teh kacidalega ambahnana sim kuring bade ngawatesanan wae perkara ngaruhna lingkungan jeung ajaran kolot ka budak. Hadirin anu sami rawuh, sapertos anu kurang tiasa diperhatoskeun di zaman kiwari kehidupan barudak rumaja atos ngawitan robah. Seueur waktos anu sakedahna dilebetan ku hal anu ngandung kahadean malah dilebetan ku hal anu ngandung kaawonan. Di antarana sapertos salah sahiji murid SMA 4 anu bangor nate kacida. Anjeunna mun di kelas teu sopan kanu jadi guru. Ngomong basa sato, teu hormat ka saluhureun jeung sajabana. Anjeunna di pepatahan teu ngadangu, biasana eta akibat tina pergaulan bebas. Komo deui upami ti lingkunganna anu tos awon, kolotna oge teu merhatikeun pergaulan budak. Bahkan teu nyarek upami budak ngalakukeun salah. Matak pantes budak jadi bandel, teu gaduh tata krama sareng teu ngarasa gaduh dosa upami soranganna salah. Hadirin anu sami rawuh, sebenarnya meh rumaja teu kalebet kenakalan remaja nyata kedah aya kesadaran timbul dina diri maranehanana. Selain teh eta tikeun agama, moral jeung karakter kudu diterapkeun ti keur aranjeunna alit keneh. Ti ayeuna sebagai sepuh barudak urang, hayu sarengan urang leuwih merhatikeun anak urang, teu kudu diwatesan teuing. Jadi sobat marenehanana ngarah gampang ngawas aranjeunna, sangkan aranjeunna henteu ragrag kana kenakalan remaja. Hadirin anu sami rawuh, sadarek sadayana para rumaja ku sim kuring dibanggakeun ti kawit ayeuna hayu urang leuwih kuat ulah kagoda kenakalan remaja, hayu urang cobian bebarengan ngajagi diri tekenging kabawa ku sakaba-kaba. Jeung deui nu matak sadaya salaku orang tua ulah ngantep kanu jadi anak kudu diperhatikeun meh budak jadi soleh, tita ngaji, tita salat. Da kolot ge engke kabawa da akhirat butuh teu kolot oge kudu ngingetan ka anak, kudu bisa ngarahkeun anak kana jalan anu bener. Biasa ambek ka anak tapi kalawan kalimah luyu ulah ngagorowok sareng wartosan upami budak anjeun ngalakukeun kesalahan anu nyebabkeun kenakalan remaja. Girang panganjeun anu sim kuring di Piajeri, hadirin anu sami rawuh, sakitu wae biantara singgat sim kuring perkawis ngeunaan ngaruhna lingkungan jeung ajaran kolot ka budak. Mudah-mudahan anak urang sadaya jadi jalma anu soleh, bisa ngabakti kanu jadi kolotna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tangto seueur keneh guareun ngeunaan kenakalan rumaja teh mung jalaran kauger ku waktos. Kitu wae biantara singget sim kuring perkawis ngeunaan ngaruhna
lingkungan jeung ajaran kolot ka budak. Mudah-mudahan urang sadaya jadi jalma anu soleh bisa ngabakti kanu jadi kolotna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tangtos seueur keneh guareun ngeunaan kanakalan rumaja teh mung jalaran kauger kuaktos sakieu anu tiasa didugikeun dina ieu biantara mugia aya mangpaatna nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan moal seueur anu dicatur mun sakieu anu tiasa dipigatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.